Ih, geus putinis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodo teh ya. Jarawat meni beureum kieu pencet gitu. Ah, sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi ke. Asa jadi nyari. Keun urang engkeun nepi ka asapna. Ida cinta kuring ayeuna keur ngacambak kaluar tina kulumutna. Budak cahaya anu sumorot tina soca aing cenah kan. Enya teuing jadi panyari. Panyari kana beungeut kuring. Anu ceuk batur mah ngalah ka mamah. Saur bapa mah irung sareng halis kuring teh nyepes pisan kana pangamung sareng keuning mamah. Ari gado ti ingin nini kuring. Naon deui nya engit jeung mamah teh. Oh nya bibir jeung buuk tiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah jigana palebah awak mah kuring teh ngalah ka bapa. Komo palebah lempang mah cikih pisan pada ngagareup lai. Saur mah oleh ge kuring teh fotokopian bapa. Nya ari bapa teh saha deui atuh ari hain ti bapana deui. Aki kuring. Tapi cenah oge kuring teh teu kungsi tepang sareng aki. Anjeunna kabujumantunkeun. Aduh, mugi iman Islamna tampi ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Eta saha nu kalaluar dina kalangkang beungeut kuring? Alah, loba deui. Oh ayeuna mah kahar ti dina diri kuring teh aya uyut, aya gao, aya nini, aya aki, aya mama, aya bapa, aya karuhun, aya walungan cinta anu membatur panjang deui. Panjang pisan. Kaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan cinta teh ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka nini aki, terus ka inu bapa, terus ayeuna muara ka diri kuring. Enya aya cinta aranjeunna di diri kuring teh. Aya kanyaah jeung kadeudeuh aranjeunna di diri kuring teh. Mugi kuring teh tiasa ngajagi eta walungan cinta. Ku kuring meuli gogoreng, ku kuring meuli kokotor. Mugi Allah ngaping ngajaring ka diri kuring. Ayeuna teh kuring teh keur meujeuhna bunga cinta anu mekar dina dada bareng jeung jarawat anu meluntung dina ieu pipi. Beuh geura ngarandak kah, geura ngembangan tur buahan. Terus eta walungan cinta anu aya di diri kuring mugi terus ngumalir ka anak incu jeung katurunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian walungan cinta bisa terus gumalir ka samudra rahmat sa Pangeran. Insyaallah. Ieu jarawat beuki asa. Ieu hate beuki nganyautan. Akang, ari akang aya di mana? Allahu Akbar.